Jul, udah kemarin ya kita darusan. Kayaknya aku pindah datang mah. Habisnya jadi hidup dia di motor baik. Kopi nong lu? Coba. Boleh. Iya. Ih, tadi kan tunggu. Mana sih kopi nak? Jauh, ngebohong baik sih ya. Kan aing mah telak ngopi. Si tumben iya, wancik iya can es. Dan aing es pula. Hai jing Jul ngopi, aing ambil agak tetek be ngomongkeun jelemana. Jadikan kabel kene ieu ka sahur, jam berapa karak ge. Aing teu beki kopi. Atuh aing anu beuki. Tete sia pan hes ieu. Unang yang marahan. Iya, lare amat di lemburnya. Minum aja acan kedoyan aja. Udah karep gue tangkeun. Ih, ya aja lah mama. Tapi kamu nama kamu si Robert eta. Wah, iya mah. Siapa sih si Rojol kadang nama eta? Tang kena. Wih, naon ieu beng? Kenal dewek. Atuh kadeuleuna keur naon aing? Rombeng. Cak aing seduaan keur main catur gitu. Ih, banget sia ta, kos kuda catur. Gua aing keur ngobrol. Atuh ngobrol kopian mah teu ngeuna bet. Geus gandeng ngomong, ih geus diuk we ka dieu yeuh. Yo, aing geus tenang perhakan bae. Yuk, Con. Cerana lu. Bener sih dan jurang ta. Yang bet Aisyah rombeng tes di mana? enak di mah. Yang tadi neka masjid ya, bisa kue doang. Yang di mah kue gitu. Jadi mantep, masih. Sayang ke masjid di doang ngisi. Ih, Nyaho, aya beka masjid dengan kopi. Ih, yang tadi pan ke masjid terawih. Anu dia paling harap saya emang. iya emang. Atuh imam lah rojul. Ya aing mah makmum. Masa aing engke aing jadi imam mah. Pas aing jadi suami nasi padet. Abo sia Con. Lagu sia imam rumah tangga. Cak ma ende aing ge Con. Sia bangun sahur be ge hese apalagi bangun rumah tangga Con. Lala gua. Bet. Dengan cinta semua akan berjalan dengan indah, Bet. Yalah, ampun, lagu sia rombeng ngomongkeun cinta ki ka sumur ge diantur kene. Atuh pan beusi aya babegik, Bet. Babagi ge utah meule sia mah nyong ngajrek meureun. Iya bisa bae. Sia, tutup mah. Mana? Tadarusan ke masjid. Ayo. Lagi itu puasa terus ya. Puasa. Puasa deh yuk. Halo, Mr. Gadun. Kadiu. Kadieu. Rajan tanah. Naon panggung titik. Jon, aing gua di abuh teu kuat panggung pitik. Parah gitu. Geus pohang diuk. Diuk lah, nak kamari di kamar. Kawan boy. Sus itu pohang berarti Oh sia, kasep korimnya make samping mah. Tiara. Oh. Kemarin mah make celana barolong, kos kacang boy jari-jari motor. Parah sih, Bet. Modelkeun lahan beokna lega kos papur del mah. Tadi lu betul na kanan. Aing ising ngajak kondangan lah. Jebur baskom bisa bae.
Enggak naik keluhan ah. Yeay, bisa baik ya. Don sia bener ndek tadarusan. Atuh bener bet, piraku sih mah ieu bulan suci kos kieu, piraku nu tongkrong teu pugu. Sanu tongkrong di dieu. Tu aing kerduaan ke di dieu keur ngomong ke jelema. Di eta ieu bulan puasa ge ngomongkeun jelema bae. Atuh ngeunah ngapan? Tadi kue ngeus dirayu-rayu tadi, kita mau kopi, ambil rada kebal be ngomongkeun. Cenah nya? Si- Sahur kieu Pada ya. mau sahur. Si Rojul cicing bae. Ji, tah ari ngopi mah cocok jeung aing tah. Rojul. Ngopi moal, jangan sloba yeuh. Cicing bae. Ada tamu lain si dukun kopi. Yuk, saya tilok ngerti, Jul. Oh, tanggunnya idenya. Oh, Oke. Iya. Iya barengan. Bener main ngomongkeun berhubung tadi ka pangginya anak di dieu. Dah, coba bayangkeun aing di start awe be. Aing gua tadi bere kopi-kopi acan di dieu kunyana. Ya aku bet. Di hoo. Sekarang bere-bere papais teh lain dia. Cek aing mah kue-kue. Aing sengaja kali gak bere-bere kue. Sesabu ke puasa. Oh, ranginang-ranginang ieu mah parah. Cek aing mah emosi padahal tadi kue-kue acan. Pan dia tadi teh abe kue naon ke pan deket ka masjid meureunnya. Oh, sia mah yang seueuh be. Nyaho jeung sia mah hayangna dibere be teu daek be mere mah. Cak main ge lebih baik memberi daripada menerima. Sia mau kasih itu memberi. Mere naon cek ka dia aja ka dia. Teu mau naon. Lah si aing ngomong mah pala linter sia. Anjing tilok jajan ge. Tanya dok jajan. Iya ta. Sia. Kamar bau. Oh, bau Ayo we. si wari meh naon ieu. Kayak Om Gadun dong. Naon. Beli. Beli tuh Beli. dong kamari kasih jejes langsung. Ayo. Weh, tapi aing mah yang gorengan ciri-ciri ka aing kanyana. Oh, pas nyana. Di urang kan jadi ngomongkeun nya. Ih, aing cayana jadi tinggal sakit. Aja lah, bae. Oh, terus be ngomongkeun aja lemana ge. Dah tanggung ajur tas ya gampang lebaran. Mana yang ngomongkeun jelema mah diharapin jelemana. Geser. Bisa banget rombeng. Tak kopi datang, Angel cek aing mah nyeduh kopi. Masya Allah, Jul, ieu kopi apa naon nih pan ieu musim hujan, Jul. Saya pohara aja jelema. Woi, pohara si pohara. Cih. Nyaho sia teh congor boros. Nu kolotiran kabeh ge nu nginum. Tanggung dong tanggung, saya mah telok ngarti teh hidupna. Sia anu tilok ngarti con. Kopi main diuyuk bae. Aing tadi agean, pan aing mah geus kebal di dieu ti tes taraweh. Atuh lamara bae, Bet. Pan ieu bulan puasa, kudu sabar, Bet. Astagfirullahaladzim. Oh, nyebut. Atau nyebut ieu mah. Tapi biar biasa beta bibi. Oh, aing nguncir. Atau aing tadi tes perhakan doang. Aing ti minum acan ka dieu. Atuh anu aya be kopi ku aing uyup lah. Atuh si Rojul teh kabinaria jeung nyeduh kopi jeung teutik mah atuh teutik mah mendingan mocoel sih jeung nyoel saraung. Ngarang naon semua kopi sepi. Jelema deui jeung jamaah aing mah badeg ieu jamaah. Gibet, dinum Ih, ari ngomong. Oh, dihidup di bae sia. Jul, saya nyeduh kopi jangan ambil. Robert tadi pan minta kopi. Tuh, saya mah datang ka dieu ge. Aing kabeh ge Tuh. aing. Pan aing geus robe tamu. Kontennya pertama si Robert di dia. Woi. Tadi aing pas buka dia pakai di kolong Ambon, itu sih kolong Ambon. Ih, Aing merinding dulu. Gimana kalau ngambung mana? Kolong Ambon itu. Benar sih merinding. Ya mau aing. Merinding aing. Emang didinya masuk gitu sih. Aing ge kemari ke minggu kemari lewat dinya aing mimpi. Naon beunang deh. Ih, cing tuh telok ngarti. Aing didinya kemari aing mimpi. Atasan aing tadi aing Di merinding. tempatnya didinya. ih. Si Ico nanya homa. Ya, atau bulan puasa mah tuh setan ge di kandangan diliburkeun tanggal merahnya nama. Bet ieu dari penurang dari lain aya setan dia. Atuh aja eta setan. Ada diliburkeun nya na make Twitter di setan kuari mah. Iya, itu setan Twitter ya. Tapi aing tas ka kebon tadi dieu lewat ieu perasaan geus bebanyo ieu mau juri bae. Tapi aing mah serius tadi mah aing lewat kolong Ambon merinding aing. Saya mah ada kudu ngadanya omongan Ustad.
bulan puasa mah ya setan teh diangket kabe sabulan eta Dengan tuh sih. Dicor udah dicor. itulah termasuk karena mah beta bulan puasa sama setan mah. Berarti bener cak si ieu di naon diliburkeun. Oh Ya kita babangetan kos si Romeng setan lain. Tapi sahanya nu kemarin minggu kemarin bukain. Aing sumpah dah. Cek rumah motor. Ih, lempang. Gimana pajar aing heureuy bae heureuy. Si Pohang meureun eta mah dengan sia. Ya mati lo gitu. Tapi bener ieu mah dah sia aing merinding tadi di kolong orang. Mana poek. Sorangan bae aing. Anu bener sih Dun. Bener aing mah. Mana gerimis pamare untungnya jangan kena si Pohang tadi. Aing tuh untung apa ngisi ya. Oh sih sok ditangkal mun eta mah sok aing. Oh, pantesan aing tadi merinding. Gua sih doang pas keur si Jejes teh merinding. Berarti si DJ setan waras ya. Iya, setan selalu menghantui hati aku. Kayaknya baik. Omong. Lamun Oh, pantesan tadi hawana beda Leh, selen ngarasa leh. Sakadinya itu tadi lewat. Gitu. Naon ya nama kependakan hari teh gimana? Karena mun lewatinya cak mandi aing ge numpang. Makanya siapa ya. Numpang gitu. Pantesan eta di dinya ulun wani lewat ieu mah. oh takalana gedenya Oh, con. kemudian tersebut mah imah setan itanya. Mas setan eta. Musuh udah diceritakan serem banget. Cisin itu Serem merinding dia parah. Oh, ada merinding ya. geus lakuan mau mas jaga-jaga bae. Sama lewatinya numpang moal gitu. Ulah jahil. Serem sih aing kemari teh ke minggu kemarin oh di ganggu. Muriang Iya, gitu. Oh, ada merinding. Ada merinding aja. Makanya tuh, namun kadinya mah lewat kudu numpang-numpang. Hobi yang artinya tak penumpang aing lewat benda aing. Serem sih kayak mana. Wah, ada merinding ya, merinding ya. Jom, Namun bet emang Cia tadi di mana dia? Mana itu nih? turun Turun atas si Robert. Saya tadi dari mana nih? Yang kasih bunda. Saya ke sini. Itu biasa deh. Ini. Tadi siap. Eta pas mana gitu? Masih sia ulah lebihnya pulang serangan baik. Ini nyuruh papilnya nyuruh papil lah. Tahu nggak? Ah, bagus ya tante. Pung dua doang ya. Si Robert dan si Rombeng lah cerita gitu doang gak judul lompatan bayi yang berorangan. Oh, cemen laki ge. Oh iya. Wih Dun, aing cak main ge, temenang balik peci. Aing baliknya. Sama siun cerita kutu meureun borangan lah. Ih, lompat bae. Karena harus ada lah. Kami segenap kru Kuple Kreator mengucapkan Marhaban ya